yang ngobrol jeung saha. Liwatan tapi tepubu ih. Tuh di antrok ya mah. Enggak awan mananya mun ditinggalin gosip aing mah. Maknya ibi meni abi kudu nggak mam anu bulukan. Bulu kadari. Hei kakak, mau nanya rumah Bu RW di sini sebelah mana? Ma, bakal neng mana? Itu biasa werek punya anak muda Yusian. Emang saudaranya siapa? Kan warga saya banyak, bukan satu di sini. Assalamualaikum. Bu Barin Tumaros, bumi Ibu RW paling mananya? Murah segala. Lan, Ya mak. kadia sakedap. Kela make sepatu heula. Sok. Kak mage beberes heula. Aya naon mak? Pemecatan kenala mak. Ieu mah geus di pasar, Neng. Aya wae. Terus saya deh. Neng, mending kena dipencetanku Neng teh euy. Cik di sakola teh mama hayang naros. Aya nu hese teu. Nya kitu we mah. Garampang di sekolah mah. Sia teh ditanya teh nu balik. Mak mah Neng, bisi aya nu lieur, bisi aya nu ngabuli. Kayak mah beungeut bulieun teh. Si mama mah nya ngaboli neng beungeut 3 princes kieu. Nya kitu we di sekolah mah sabisa neng mah. Heureuy Neng, mak mah. Syukur atuh ai bisa mah. Sugan teh anak mate bodoh. Cing pindah kaluar ta ieu ka non teh. Pelipis ieu lah. Mama nih capek neng teh. Ih. Kakolot teh Cik atuh mana nu mana? Ieu. Ih. Kakolot teh ieu Neng dengekeun kakolot teh Neng mencetan indung teh sarua. Aduh tong kieu atuh Neng. Sarua ganjaran teh gede Neng dengekeun ganjaran kakolot teh gede mencetan teh tong loba meni-menian pamali. Sok buru ah. Antak tong sagala protes dititah ku mah teh yang dikutuk ku mah. Ya bae we sok we kutuk, tapi yang jadi jelema beunghar mung jadi budak emak. Kurang ajar sianya budak tehnya. Yeuh dibejaan ku emak teh Neng. Nya dengikeun kayak emak teh Neng teh nya hayang jadi budak soleh, hayang jadi nu teh indikeun emak ka haji Neng. Jadi jelema sukses Neng geus sehat ge mama alhamdulillah Neng. Tapi mah dangukeun nya. Neng teh yang digata Yanti pakaian alus jigana neng geulis mah. Neng sia teh istighfar. Hayang juga kalakuan si Yanti naon eta teh. Ini sia ka ditu ah. Ya udah Ini nih, itu aja repot kumaha. Ini sia deulekeun sia mun balik ka imah. Deulekeun. Bye. Ih, ngilieur di imah teh. Emangnya aku kurang apa sih? Beberes udah, nyuci udah, pencetan komo deui. Tapi anggar we sih mama adatan wae. Rumah teh lulu ah. Assalamualaikum. Teteh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, gimana nih, Neng? Kerja. Ya, Teteh. Neng aya naon atuh ka dieu? Biasa lagi ulin wayah kieu teh ningan hate ulin. Si mama ka mana aya, Bu?
Biar teh neng di ditu, terus mencetan si mama. Teh kenal liar neng teh, si mama udah ada tanwae di gaucing teh di paraman. Neng na meureun di papagahan kumaha ku si mamah teh. Neng na meureun bisa di papagahan, bisa di bejaan. Apa nak menurut teteh? Teh si mama kunaon ambekan kitu. Ni liar nya mama tak ka dieu pira neng teh nyebut kenaon style diga teh Yanti. Jo ada ta. Ya, neng di aya wae. Teh Yanti, jeung neng teh bagaikan langit dan bumi ieu. Paribasaran mah jiga ucing jeung bagong. Pakaian Teh Yanti teh meunang dipake awewe ayeuna. Emang daek kitu neng diculik ku lalaki? Ya biarin we, neng oge diculik ku kenek truk oge. Aya diga teh Yanti asal loba duit wae, komo si mah lieur ada tan wae. Neng mah meuni rupa-rupa wae ieu. Si emak teh kitu teh mamagahan neng. Nyaah ka neng eta teh supaya sukses neng teh jadi budak soleh anu nurut kedua orang tua intina mah cenah sukses si emak mah da naon deui atuh kayak aya waktuna suga ngeleuwihan si Teh Yanti bisa. Ya udah atuh teh hayu urang jajan yuk. Tapi ulah ka warung si mah lieur neng mah. Sini papagahan deui. Lieur asli. Ya ayo atuh urang jajan yuk sakalian susah lagi meuni nyesek meuni rinso. Aya atuh teh. Iya. Lah, neng, apa teh jeung dompet tinggal bisa aya tugas kuliah, teteh mah satu ibu. Ieu teh. Iya, Pak. Tadi panggil li, sekarang aja teteh. Maaf teteh ngawi. Yuk. Sok hariweuh aing merek nguruskeun bansos teh. Ini asal ripu can gena naon ieu teh rek ngabagikeun bansos tapi can puguh saha nu meunangna ieu teh bansos teh. Barjeng ibu-ibu di dieu mah sok hariweuh komo mun teu meunang teh jadi bingung. Meja anak-anak kumaha nya? Ih, sarot kieu ye cak ilahi. Buen we. Nuju naon? Ni kaciri teh ulang-ulang we siga jelema stres. Kunaon nyarita? Sih Kunaon kata Bu Erwan? jadi kieu. Ieu teh Bu RW teh geus kantor kelurahan. Menang impor menang bansos cenah. Tapi saeutik nu meunang teh di dieu teh. Bingung ibu ngabagikeunana sieun salader kepe omongeun nya hongeur di dieu masuk hariweuh ibu na. Heueuh mata kana jadi ibu teh lieur. Jiga nu stres kieu rek ngabagikeun bansos teh. Kumaha atuh nya? Ya kita teh menang bansos mah. Cenah mah engke sore menang nama tapi da can dicokot surat mana ku ibu oge engke meureun beurang cokot ku ibu nama. Di bejaan deui saha wae nu meunangna. Bu RW cetarsi keur naon? Yeuh, kan diomongkeun datang di hiji, ka diasup beureuh. Cetarsi badinya. Atuh sakitu ge mah. Ya teh aya naon meni asara rame kieu. Lain, biar teh kan ngomongkeun bansos, ieu teh di warung kampung ieu teh aya nu meunang bansos, tapi can pugut teh saha nu meunangna teh. Can gena naon geus hariweuh. Ida kabagian teu. Pake heula atuh can gena naon, cetak sih can pugu meunang henteuna. Can dicokot kartunana oge di desa kene, ku ibu oge. Ida mah tara kabagian wae, keur mah ida teh janda bodong. Ayeuna teu kabagian deui. Nya sugan atuh ayeuna mah kabagian Ida, tong ngomong kitu nih awon. Sabar heula sakudungnya. Heeh, can pugu meunang-meunang lagi. Kayak dicokot lagi beurang sugan aya ngaran Ida ka dieu. Cik Bu RW nya abi bakal menang nya ayeuna. Da ketong kamari mah bitu menang-menang acan geura. Nya sugan we atuh ngadoa ka Gusti sugan we ton aya mah cetarsi meunang ce Ida meunang. Tapi da engke dicokot naik kan beurang ku ibuna ge, kartunana oge. Ida Bu RW atuh abi pangusahakeun. Abi hayang meunang atuh Bu RW. Sia mah Ida riweuh cenah naon bieu cetarsi ge ngomong cenah usahakeun mana yang diusahakeun nya sugan we. Ngadoa ka Gusti cing meunang teh ayeuna maneh. Nya hon teh doana naon ka? Deui siapa doa molor diucapkeun teh. Halo guys, ada apa ini teman riung-riung? Suaranya Tima tidak boleh ketinggalan gosip. Ada apa ini teh? Liur si Mayanti, hantu mah ngagulung kana gosip jeung gosip. Sia teh menang bansos teu. Naon sia teh Yanti geulis kitu teh sia teh hayang bansos neangan sorangan aing ge lieur nguruskeun can jangan mah ieu lieur eta tadi ka aing. Mun asup ka dieu ngobrol. Aing mah. Ya, Bu RW,
Aing abi tahun ayeuna aya teu biasa Yanti mah buat beli make up. Soalnya seorang Yanti terus cantik selalu pakai make up. So cantik. Ya, siapa yang ngalakeun mah lebokeun. Make up jeung make up enggak geulis saja geulis wae nya. Oh shit teh. Da si eta mah isu kene ge geus sarapan lipen Arab geura. Tiga nama meureunnya wewe digincuan wae Cuan terus ribu dong mah. we can kuku ya teh saha nu meunang lagi kayak heula kayak di bejaan meunang mah sia sarwana riweuh ida wae kita tadi teh kayak di bejaan kayak surat ka ibu dicokot Iya Bu RW, tanya Yanti wae kumaha sih? Kan harus dipandang laki-laki lain di sana. Nanti kalau misalnya geulis gitu teh ya cantik dong. Kan kalau misalnya nggak cantik, nanti para laki di sana direbut orang lain. Gak mau Yanti. geulis gitu benernya Geulis awal gitu, gitu meureun dong. Aing mah paranas mentrang kieu aing mah jabacan masak kersi ulang. Untung hidup seorang janda bebas dari huru-hara lelaki. Neng sih, dagoan. Cek, kamane panas menterang geus riringkit. Di pasar biasa we balanja. Ringki mah geus beberes geus nyuci. Rek ka warung, hayu atuh ka warung. Isiuna bisa aya minuman nu pika hayang. Aya nu ti ieu loba arek cetoran ada siuna. Nih si Ucu mah. Berek cetoran mah siuna mah. Allahu Akbar nih. Ruang riung kieu teh aya info naon? Saya nggak boleh ketinggalan info. Benernya geus ruang riung teu ngarjakan kami. Benernya enak ibu-ibu. eta doa-doa datang di ruangan aliweukeun eta liarkeun aing gitu tadi teh ieu geus liar jeung geus sebut atuh ya ngomong Serius sih RW mah. Marana Biasa we. Biasa geus nyeuseut Pasar pasar tuh tempok kumarang meh geus di pasar. ting eta loba balanyaan Nya heueuh atuh da kosong. Non ibu nih rame-rame nih sih nggak boleh ketinggalan info. ye meni riweuh sangkira naon ieu teh kieu rek menang bansos ayeuna teh Kayak nggak nih sih teh. nya teh kayak heula ieu kecan pararugung meunang henteunan geus tanyakeun ti heula maneh mah Curiga ya mah deket dengan si Ida si Bu RW mah. Baik. nah jeung si Ida naon sedangkan tadi teh nanyakeun teh kudu diumumkeun ku ibu rek meunang Ya, nu nanya teh lain ieu abi cing aya teh Tah, gitu. kayak heula ceuk can dicokot hatunana ge pan ke di bejaan deui lamun meunang Ah, mah bawa ieu mah keluarga si RW meureun ieu meunang kabeh. Seujonya dari saujon kitu can kena naon geus saujon Aing ana mah nunggu har oge diheulakeun Tah. di sini Tah, tuh abi geus si opat ibu meunang teh. nya atuh kayak heula we ngadoa suka atuh atuh neng si aya ngaranana Bisa kitu kudu meunang nih sih. sarua abi ge miskin ye Yang miskin itu kudu diutamakeun penampilan tos cantik tinggal ning Oh sih. iya dong harus selalu Yanti gitu dong. ini ribu pisan kan karata oge. Ya aing panggulangan di dia belum tentu menang oh bener nya. Ya can ning sih pupuna naon, ning sih tahun kemarin teu meunang, ayeuna teu meunang. Pokoknya seorang Yanti harus ada di nama barcode itu ya. Jangan ya sampai geus we atuh yang tinggi ngadoa cing ya hayang menang kabeh lieur geus teu tong mau dibagikeun aing mah bakosan oge Gitunya gitunya curiga emang. ada dia anu di sini. Curiga ieu mah. nah bicara rolim kagena naon geus jolim atuh Yang tong geus adem orang keun da Ya, gitu gue orang teh kayaknya nah yang hadir nah gitu can puguh ye kek dicokot hakna sawe nu ngaranna sugar atuh araya ngaran maraneh teh Ya buang-buang waktu sih mah. Kayak bisa siuna ngambek kalau jangan bye terus. Bye. Assalamualaikum. Bu Pak Ade Tumaros, bumi Ibu RW paling mananya? Waalaikumsalam Kasep. Ieu Bu RW mah di dieu. Kasih jalan dong, awas kalian ih. Udah ngalangin deh. Kalau Kasep. Kali ini Anjing gawe. Hai Bu RW. emang hujan teh mana kitu aya pirogi naon ya Bu RW Iya, abi teh kan di Jakarta. Ya. Abi teh nambah pindahan bukan dia teh di ngekos di Pongkering. oh di pangkalan kosna
Berarti nyampuan izin itu kayak teh badai. Oh, coba gaduh KTP teh ningan Oh, KTP. gak anaknya. Oke, biasa gitu. Coba dilihatnya. Oh nya atunya mungkin ku ibu diurus-urusnya dari laporan dari kan sanesna bade di dieu mah. Ya sok di bola KTP nanya, ke kadirinya sorenya. Paling dinten ya. Ya terus dia saskeun gue mah paling sore wae kan dia di sana di KTP-na. Oh, mohon. Mana Mana tadi? laporan heula kasih bapak saudara. Mohon. Mana tadi itu badai nyampuan izin oge itu kan aku Kumaha gitu da mah teh wengi. Wah uih wae. Motor teh rada gandeng salit kumaha. Oh nya wios, emang damalna di mana kitu? Hari anak motor mah teu naon tapi engke mah lamun aya nanaonnya eta we wawartos ka ibu dia atau kasih bapaknya mun aya anu negor ujang atau kumaha. yang tos tuh gua ambil dulu. Nyesaknya mungkin we tadi soal caranya katanya nya mangasap. Ya. Yanti duluan ya. Ada sesuatu dulu soalnya. Emang digoli saya ka mana? Sakti ngomong jangan tahu arek centil awalnya sama arek ka mana cenah. Dai. Centil. Jadi kumaha tuh Bu RW? Orang nu ngadi dieu wae. Geus saya balik aja ke balik lah. Kayak tadi deui. Omatnya Ida. Heeh, kayak Ida lamun meunang geus Ibu RW kan teu heula ka ruangannya kota Awas surat. sebentar sih eueuh ngaranna jadinya. Heeh, juga balik lieur. Kayak tadi deui ya. Nanti ada di grup ya, di grup RW kan umumkan ya. Basah seluruh tubuh. Asik. Mandi madu. Basah hati ini. Basah bibir. Oh iya, awewe OKBT. Dan sayang. Orang sampeurkeun. Kayak jadi gosip jangan ibu-ibu. Aya info. Mandi madu. Aye. Saudaranya Ningsih ya. Iya, ada apa? Bagaimana? Oh, ini ibu-ibu di kampung di sini teh yang kemarin bicarain saya. Ih, gayanya jamet banget. Hei, jaga ya sumutnya itu. Gini-gini juga laku di pinggir jalan. Oh, jadi ini, yang suka mangkal di pinggir jalan di tiang listrik tiap jam 1 malam, suka bilang, boleh 50 plus bea sekilonya, nu kararieunya. Lihat atuh gaya gue, cantik, mon. Har, gaya si gayam warna-warni kayak meni bangga. Ih, hei kakak, harus tahu ini teh fashion zaman now teh kayak gini. Ih, emangnya kamu gayanya udik. Ih, dasar kampungan. Kamu yang kampungan, dasar kamu nih banyak gaya pisan. Kamu bolong-bolong naon si gajari. Aya naon? Naon ida Ah, aya si naon? ieu pika sebeleun geura datang-datang yang ngahina. Tos atuh meuni kitu wae para saya. Di si ieu mah jual datang-datang ngahina kan ieu nu ngomongkeun abi kamari teh. Aromanis ibu ukna. Baru manis Ida ieu sok ayeuna balik. Ida ganggukeun ya. Ida sok balik ante ke sieuna mah burukeun balik. Sieuna Udah ieu satu bro. jam sahur. Bro. Kan itu emosi keneh yang ngeberi. Dasar. Nah, marah. Bukan dulu ke sebutan mama. Enggak tidak sok buru balik ayo ke sieuna. Dasar. Ya hiuna kunaon eta si Idam nikot amkan kitu. Ida aku mah gak pira ya ngomongin fakta gitu, aku mah ngasih tahu style dia tapi dia meni amak-amakan gitu ngono ke abi dihina balik embung Lain kitu Yuna edangukeun Yunanya Ningsih teh ngomong ka Yunanya sebagai bibi. Ieu teh kan di kampung. Kumaha mun misalkan Yuna aya naon pasti bibire nu beunang. Tong kikituan Yuna jebras-jebras kitu. Sok si Yuna mah nya di jero hayang ulin. Kikieu teh tinggal di badut kieu. Ganti eta sean teh kampungan di dieu mah disebutna. ih gak mau kan ini teh fashion gak bisa dirubah, gak bisa. Yuna ini ngomongkeun si Idanya, berarti Yuna ngomongkeun diri oge. Gak gitu, ibi bukan ke ibi, ke dia. Yang geusnya pokokna mah kan ayeuna Yuna geus cicing di dieu. Yuna bantuan ibinya ayeuna mah da ibi sorangan. So ganti ayeuna pakaian kitu tinggal bibi muslim kieu teh era. Tidak usah deh, ibi ganti kunaon, Nya baju ieu tah. partai. Yuna tutupkeun Yuna tah. Kumaha mun misalkan hayang digas Ida tuh ku preman anu di pasar. Gak apa-apa suka. Ampun urang aja. Ku nanti bro. Geus era pisan ku batur. Sore hari kemudian. Kemana cenah ya Bu RW nya? Aku pembagian bansos teh cenah di saung. Tapi di daguan di dieu teh. Ibu-ibu anu malih nu lainna di arah reueuh. Aing mah kesel tadinya daguan. Pasti menang bansos.
Tersi, tugana orang menang bansos teh ya. Jingges karumpul cannya ibu-ibu rempong teh kita tadi riweuh kabagikeun teh sugana yang ngaranna da ibu can di poin ting saha ngaran menangna. Ninges aya Ida Tarsih mini hayang katempo pisannya hayang menang nate dan datang ti heula nya menang nya henteu maraneh teh. Ayeuna teh bansos Bu RW suka urang menang. Terakhir. Ya Allah, terus saya Bu RW ini menigelis di dia ya Allah. Lah kalau tuh Bu RW yang cing menang nih tahun ayeuna geus tuh menang-menang. Geus berdoa tahajud berang peuting yang. Aduh bansos kasih Ibu RW lah. Bu RW, Bisi dapet tuh. Nih tos kumpul geningan. Tadi pokoknya itu si cetan si kabujan. Aduh bener di tas karupulnya nomor hiji menang bantuan mah atuh teh. Ya ibu-ibu kieu nya. Dia Bu RW teh geus di kantor desa, geus nyana ki surat pasang sawe nu meunang. Keur bulan ayeuna nya anu meunang alhamdulillah nu teu meunang tong nyeri HP atau tong naon nya. Naon Ibu bacakeun. Nya bansos teh atuh naon deui? Curiga ieu mah tuh urang sok ngomong. curiga. Urang bacakeun nya sawe nu meunang ya Bu RW ayeuna. Buru atuh Bu. Mun anu teu meunang tong ngaramek nya. Imat Imat itu salah lain ti Bu RW. Curiga RW. Menang bacakeun nya anu kahiji teh meunang Ida. Ida menang janda modal menang. Lulu nu menang teh. Awas si Lulu makan kuliah. Baik ke Lulu berarti ke nitipnya ke Lulunya. Asep nu menang teh. Markona. Markona orang temenan ya Allah Markona. Pokona enjingnya ka kantor pos caranak jam Si Tati 8. menang. Menang kita si aya. Urang mah Curiganya. curiga. Ya sugan atuh kan Neng Sisma angke kan sugan menang bulan depan Neng Sisma. Teu bisa kitu ieu masih Ida deket jeung ibu jigana Iya menang. tong seujon kan dia teh geus pamaran tanya di chatnya. Lain kitu ieu mah si Yuna karek balik kamari curiga ning situ dibere barcode. Beureuy ieu embel-embel si Ida deukeut. Tong curiga ada Neng Si kan ieu tos di pusat ya sugan atuh fitnah ini. Balik ya. Dimilikan Nengsi, dimilikan geus dimilikan. Lain kitu tapi ieu mah geus sahayu teh ya. Teu bisa Buang-buang dijelaskeun. waktu ya tuh menang orang tuh. Deket eta mah. Baik-baik. Kan itu. Engke cara kan jam 8 ya ke kantor posna. Tong gila ka ibu. Ki ngabri ibunya. Tong gila ka ibunya. Nuhun pisannya ibu geus diusahakeun. Poho Ida mana ka urang aya sok poho. Saya suratna kanggo Markona. Amun. Ini kanggo Ida, ini kanggo Tarsi. Ini teh kanggo Lulunya. Ya, gitu. Sok ibu angkatlah nya. Sok we. Karena enggak nuhun pisan ibunya ya. Ya angkatlah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menang bansos. Urang anu ini isukan yuk. Piknik. Jalan-jalan. Mau kemana we lempangan? Mana san sabelah tadi. Ini mah geus malu baru ya. Sampai fibra ieu mah. Misalnya aing eueuh hiji oh di dieu. Siapa naik hadinya gitu kuna guna di pencetan kan teh ku ai bisa mah cing pindah sugan teh adi ngomong kahayang mama waloknya kan juga budak sia deh juga budak sia Takut sih. Udah mencetin, udah Kalau banget nah urung. Sama juga kucing dan bagong. Nangi. Gak ada yang Usaha menang ge. Kalau stres. Kalau
Poek, kok jadi poek? Bansos tapi itu pinggir sama bagi kena tim usaha. Jadi kan asup bro. Jadi asup. Action. Gue iya, lebaran. Lu sama nanti. Pasang itu biasa we bang. Gus. Punten, assalamualaikum. Pada tempat pada itu maros ayah bumi apa di balik FWL. Waalaikumsalam Kasep, ya bumi WFL. Jangan kurang ajar ya. Action. Iya Yuna